sepatu Nanti dogi dinya tuh. waduh. Gi, duit nang kegi, hay modal gi. Gi. Banyak dah. Ya. Non sia ada kuai ge mau dianyukan atuh. Bener mau nganyuk, atuh ada mau nganyuk mah atuh dek di ladangan atuh. Ya siapa kebiasaan goblok nganyuk wae aing teh da keur usaha anjing hayo dianyukan. Da aing teh kudu atuh dahar mah anjing di imah teh pamajikan kudu diparaban. Anak kita ngomong-ngomong sok-sok ladangan. Heuh atuh. Gi, duit nang kegi, hay modal gi. Baku ieu mah goblok. Nganyuk si anjing mah bisa we ngeles teh ka aing. Dam. Tungguan tadi. Tungguan Aisyah. Tungguan dagangan aing nyeri beuteung. Ajedog Aisyah aing rek init ka ditu goblok. Sakedeung nyeri beuteung sakedeung. Tungguan. Ajis teuing penampilan kieu aing kudu dagang jasuke. Gelok jelema teh aing di ditahnuan jasuke. Siap anjing. Awas ya murah setan. Naon Aisyah? Mana si Egi aing rek meuli jasuke? Maweuh ngawaduk Aisyah meuli jasuke ka aing. Tinggal meuli. Si aing rek meuli jasuke kumaha? Ladangan kusarangan setan wawadukan. Ka aing da aing main tukang jasuke. Coplok di sepatu anjing gelo sih goblok numpuk Dah kumpul dam euy aduh anjing. Untung aya maneh euy lamun deuh maneh aing. sopan aing teh tah tingali boga jam terbang Aisyah rek init Jor mah anjing teh bisa di kumaha sia nyeri beuteung mah. Anjing. Nya ka mana barang-barang aing? Kudu dibabetkeun kitu sisar kidam. Anjing ieu mah nya ka mana aing kudu neangan asa kidam. Goblok. Kan. Sarek meuli ieu Jan. Naon eta? Coba dia pan maneh tukang hayam. Beli ieu paranti hayam. Nu sa ieu? Ha buru we. Sabaraha? 20. Itu ada orang terbutuh. Baik. Transfer we duit mah. Gua transfer iya aya mau ada 20. Oh nya, Iya bener lu maneh. murah. Sok. Membayar atuh 20.000 mah bisa jang udah hayam 2 kilo wae mah. Ini tinggal make es. Karena yang kieu euy naon ieu mah. Oh, mulai nurut indungna ada dagangan mulai berang kumbang. Mana di kan anjing ah. Kulit kumbah lah ieu mah. Melara sih jeung ke ngeunaheun masukkeun hayamna. Pak. Tapian. Naon? Kalau asa wawu. Nang meser teh si dongkuk. Nang meser teh si dongkuk. Ieu teh urang Pak tinggal eueuh Pak aing dagangan dititipkeun ka si Kidam tadi teh. Jadi beuteung aing teh Pak kasih Kidam. Si dongkuk ngajual ieu ka Abi. Abi teh didamelkeun kanggo hayam. Dijual sabaraha ya? 20.000. 20.000 atuh anjing ku Abi Pak peser li Pak. Kene urus lain 20.000, 30. 30.000. 30. Besok Pak ke ku Abi di peser deui keun wios. Dungkuk mah urusan Abi Pak. Iya bener nu lagi dijual. Bener ya Pak tuh tinggal ta jagong Pak tuh. Sama dicanak deui lah atau salah we. Atau salah kabikeun. Aduh, ini si bapak mah. Bae, Abi mah nulungan Egi. Nya nuhun atuh Pak geus katulungan duh ieu si dungkuk ka aing ngagawean. Boro urang teh Pak geus seujon ka si Idam teh Pak. Pangenjing si dungkuk anu urang bebaskeun ku urang. Ya Pak, duh hampurannya Pak nya. Iya. Nuhun pisan. Aing geusna dungkuk goblok. Membayar ketipu 20.000 ge. Dijual. Dibalik duit 20.000 bae. naon Milu gawe atuh gi euy. gawe naon pada orangnya markir atuh di mana Anjing cari pugi euy. atuh markir maneh datang milu gawe di urang mah atuh kudu bagi dua meureun duit Bae teh tuh gi keun bae gi. moal liur urang ge naon Orang bejaan. Ulah daek. naha kunaon Kisah nyata. heuh Usaha urangnya datang si emang bangkrut tuh. Tinggali. aslina eta teh Beak jajan gaya si emang bangkrut sama. anjing ini kali itu ah dah hayang aing mah bae dogan nu kitu mah Kok? Ayah kayaknya sejak dia naon gitu. Nganyuk we urang nganyuk euy. Nganyuk. Coba reto nganyuk ke jeung nganyuk. Gampang ke ku indung urang dibayar. Bener? Dibayar ku indung maneh? Masih ngeunaheun indung maneh? Naon atuh gi anjing hana aya jaweran saeutik. Aslina? Asli. Atuh ari kitu mah ya atuh lah.
Kenapa? Tapi Gi inung aing mah geus maot Gi heuh. Aing nanya Gi. Anjing, atuh ieu deuk dibayar ku sahaku. Kayak Gi ku tetangga aing mah bektian Gi. Naon? Ya motor yang modal. Ka mana atuh rusuh urang? Rek modal, kieu deui awas. Yang modal. Urang rusuh. Kamu urang ieu rusuh. Modal ge mending kudu make motor atuh. Pan meh keren dicentaina atuh. Buru kita lihat tuh. Tan parkir tanaon tuh. Mana ieu lah? Nah, iya sok burukeun atuh. Sok salah. Nah, lagi dogi dinya tuh. Rek modal. Tuh, belum mau aja tadi jelema. Dam, Jasuke dam. Naon saya nyebut bonge kai? Nawaran Jasuke goblok lain bonge. Hayang dengeuna. Gratis. Hah? Gratis. Bener ah. Asli. Sok atuh bae gratis mah. Ya di kanu gratis mah. Bae gratis, iya kan bae gratis mah da. Ya, Bakal ngeunah, lamun meuli teu ngeunah. Nuhun. sami-sami. Goblok, abo. Orang gratisan anjing.